Ket nud nud ieu sirah ngali kamu nu luhur nu handap was we sos jeung kuku lutus engke nungon poe Kemis hayang sopamanya kunaon ai kamu teh ket nut-nutan sirah ditambah kapiri pisan tadi hujan ket beuki jangat Dios kadon heula atuh nut-nutan mah. Kamari ngomongna isuk cenah. Ayeuna dor-dar gelap teu jadi. Moal cemberut mah pamajikan teh atuh. da kamu mah meuli sopa oge lain jang didiukan ukur hayang betah asup ka imah aya kursi alus atau naon alus anger we peuting manian kamu teh hayang ngadiukan we aa Amit-amit. Ya batur keheul kitu teh tong sok ngomong kitu, da teu kagoda henteu ngadon keheul nu aya. Atuh hayang we kursi empuk mah lain ku estetik na teuing atuh. Da emang sok lamun keindahan mah kamu ge kapelong. Alah meuni alusnya, meuni betah pasti kamu ge kitu. Tingali nges ieu naon kursi nu di imah teh kamu sarewaena kursi da saking ku betahna geuningan. Tapi ka ngageduk kai nyeri kana bujur teh. nya teu kadenge cek aa ge geus engke poe Kemis urang ka itu urang ka Buah Batu urang ka mebel art sleeping hayu pilihan hayang naon kamu teh di ditu sok rek meuli kursi naon oge aya tinggal pilihan ganeng tong was seso selur jeung handap ayeuna mah ieu sirah teh nyeri teh kunaon hujanan tadi kakecelakaan mun-munan ket asa nudan tah anu sabelah ka dieu teh asa nudan ieu teh Meni asa kurang percaya. Engke teh kemis. Tempo kemis teh jol teu apal ke teh. Dordar gelap deui teu jadi deui. Padahal mah bisa. Ka itu maksakeun nungan raat heula atau naon. Ayeuna mah loba grab eta mah kamu mah loba alasan we. lamun boga pilihan hirup mending jadi chat aing tawa no drop moal mun loba pikiran hirup teh moal aing kuku lutus beureut tingali chat jeung no drop mah ti kamari nepi ka ayeuna anger we kieu tempo payu we areuwna teh Kitu kamu masuk kadang sok rada teu nyambung. Bet kahayang jadi no drop. Apian, chat gitu kamu teh. Geus so jadi patung. Naon hubunganna batur teh hayang kursi ngajanjikeun ke dewa dulu wae. Ieu bet hayang jadi chat gitu naon fungsina. naon fungsina geus boga aya fungsina chat bodas pikiran keur hideung keur kabut dipulas taku chat mah hayang jadi bodas mah hayang jadi cerah mah no drop ngadenge we bibir kamu was-wesos jeung kuku lutus wae dicocokan ge liang ceuli aa kat hayang adem ayeum we umal poe teh kamu mah was-wesos jeung kuku lutus we terus hantem we Ya, hayang hirup adem ayam mah cicing jig di leuweung. Entong mengenal jelema jeung daun we, paling jeung surili meureunnan. Apa surili? Monyet surili teh anu sok natangkal geuningan. sarua jeung surili jeung monyet bibir kamu pun teu jauh beda jeung spiritus ku aing apa teu spiritus kunaon cocor-cocoran wae bibir teh wah sos terus repeng kege kemis jadi pangmelikeun kursi mah anger sarua jeung spiritus kamu mata bibir teh itu jig balik ke dasar gara es Ampun, naon ngomong naon dia? HS. Asa inget Uyut Abi nu sok ngomong kitu mah ieu. Aya HS aneh-aneh ngomong teh. Hayang ngising. Hayang naon deui nya araraneh. Jiga kolot bahasa teh. Kasar gitu geuleuh. pan ka asupan uyut kamu ieu ge uyut kamu bae teh sok ngomong kieu dengan dewek dekah ieu mending urang nu balik capek kudu mantuan wae Ya, naon naon kadieu jongkok heula. naon Mereka mana geus ngarek ngaleos wae bantuan heula abi geus beberes. magrib ieu teh kamu teh urang tutup we balik capek ayo we beberes we kula kilo we Iya beberes di dia atuh bantuan heula tadi geuningan aya nu meuli semen, aya nu meuli naon. Anger we imong main luas-luas wae. bae sok wae diberesan mun aya nu balanya ku kamu ladangan sok korea meuli paku di kiloan kitu salot terus magrib mah hayang ngaropa yang ngopi teh capek edan nya ieu teh toko naon ieu material naon ieu teh Uwe ki buka kene. neangan duit segede kumaha cenah budunya terus nya lieur mana itu nu bagana teh cenah deh yeur anya Mana ada bogana? tuh ngerek balanya korea kas kacil kita bakal meuli semen jeung paku nu bari ratungkur tinggal tina bebeungeutan ge Maya kudu ku abi di layanana kumaha engke teh meuli paku 2 kilo da ieu. abi tutup geus tong dibuka we kieu merek naon deui urang kiling mending ge
Hiling-hiling kos heueuh. Bae atuh sakedeung deui tere ka jam 8 kakarek ditutup. Sok ku kamu we layanana eta mah. Orang sok ku kamu. Iya eta teh rezekieuna hanya menimbung. Dek mali, ngadon pa ieu nya tingali. Oh ya. Rek meuli ya, buru. Ngadon hog-hag tingali naon patongeng-tongeng tingali. Jika nu keur bobogohan dia. Iya, ngadon parah sih ya anjing. Jiji. Jik layanan heula. Ayo layanan heula. Meuli naon? Peryogi naon ah? Sok. Teh yang semen 10 sak we. Bikin tuna anjingnya anjing. Nah, yang ayeuna. Ayeuna. Isuk Ayeuna. Ayeuna. Penting enak mah maghrib ieu. Iya buru-buru itunya ngabangun retulahu itu. Sekedap deui atuh. Beres. Setiasa anjing ya teh. Ayeuna teh, ayeuna tehnya. Ayeuna. Sanu rek ngirimkeun nana sok ai kamu sok. Geus tong isuk we. Ah, teu ngirimkeunna. Teh kalau peduiteun mah ulah ieu nya. Ieu tong aya kana piduiteun teh tinggal. Ayeuna buru itu tili. Ieu mah Ngaladangan maghrib semen mah teu. apal imah nu retulahu itu buru geus diteangan ku RW sok-sok cenah. Oh, non buka kene atuh ieu. Nu nganterkeun barang mah. Gang lam. Anger suka nolak rezeki. Sampai nganterkeun nana. Nya ku kamu kumaha lamun isuk teu jadi. Balik di kedua ka batur meuli. Mending ka baturnya. Sok we di itu nepi 3 ya, buru. Sok we bae. Bonan-bonan tuh. Sok atuh. Alamatna we tuliskeunnya. Iraha diantarkeun itu. Astaga. Pulang Isa. Geus bobolokot Pulang Isa. Heeh. Jiga tuh. Sok buru. Mana teh alamat teh? Ya, tos nari di itunya di warung. Oke langsung lah. Nya, Siapnya. Sok. Yo. Tuh jam sakieu abi salat maghrib ladangan lah engke menayan walanya nya. Semen aing hoream manterkeun. Anterkeun pokona ayeuna abi beres salat. Kamu ayeuna tungguan bisa anu balanya deui. Abi salat heula. Cidanya pemajikan teh urang nganterkeun semen pulang maghrib ge batur manges istirahat geus ngopi. Ya nu muka gini ya sugan aya di dia bata. Ser. Ulan. Wah, geulis euy. Ada meser naon teh teh? Aya bata teu. Oh, aya, Batam aya. Abi meser 2000 tapi hayang dikintun ayeuna tiasa teu. Dikintun ka mana? Ka Banjaran. Ka Banjaran. Nya tiasa Sareng saha ka dieu? nyalira. Teu gado ayang, teu. Berarti jeung abi ke nganterkeun ka itunya sa mobil. Nya ayo. Jadi sok we ditaekeun. Ayeuna pisan sok. Nya tuh nya 2000 tah. Nya bener nya. Gasan di tu we sok. Oke, nya tuh oke. Oh, kumaha? Nah, acan dikirim wae itu teh. Nya teh itu. Nah, onda tadi teh Tita tadi oge ate entos ngirim mobil atuh surung teh tadi oge. Oh, tos jam 8 teh sabi teh teh dongkap-dongkap atunya. Teh tadi oge ti setengah 8 ge tos dikintun eta teh. Itu terus ka mana tuh teh? Kamana nya? Ke sigana sakedap deui pulang ka dieu. Tuh sugan keur bari di jalan bareng. Di hareupan galon Duh, barangnya diangge itu semenanya. Heeh. Nya da tadi teh entos dianterkeun. Ayo bae. Anu honya tos dijajab ka bumi meuni repot pisan. Ih meuni abang ngadadak deui teh. Teu, kamu teteh mah wios teh kayak lamun aya periogi naon deui mah tinggal telepon nek jam sasabaraha ge ka. Abi. WA-nya. WA abinya. Nya tuh nya. Motor tadi ku abi simpen di ditu. Oh nya tuh abi langsung nya anya. Nuhun Di nya. dieu heula we. Ah, tos wengi tinggal di tos gelap ieu isin kewe gampil WA we lamun ieu mah nya abi periogi mah nya. Nya nya abi euy nya. Ya, sok. Assalamualaikum. Salam. Ah, Naon? kamu di mana wae tadi tuh anu hayang dianterkeun semen lain tadi teh kamu teh nganterkeun semen. Astagfirullahaladzim. Kalau nganterkeun bata bieu teh. Ari kamu nganterkeun batanya sanu pesen bata. Teh bieu balanya bata ku dianterkeun. Alah, poho jam 8 kieu. Tuh, kamu mah nya ari ka awewe hagetnya langsung sangkaning batana sabaraha biji teh sok ieu nganterkeun semen unggul ukur 10 sak hararese di titah teh. Kembali sugan pohoeun anu duaan itu mantepkeun. Ki bakal datang deui gara ka dieu terek diinjeu erek dipake cenah. Moal. Ieu Teteh. Ieu hilap di mama cenah di panggosiaan tos bageun ngajajab bata ieu. Tekedah. Ieu sama Ada patah naon? Itu ada kepala ngabangun. Aing pesen ka tadi semen 10 can dianterkeun wae. Teteh dia heula teteh heula. nya. Pan pesen teh heula teh, pesen heula saha? Heula semen. Tuh nya. Hagetnya ari kana geulis mah. Poho. Astagfirullah. Itu Kena acan duitna pada lupa yang dibayar Yes, ke. aku tukang kuli. Suka malah karep eta teh. Bebedaan tukang kuliah aing lembur. Ieu ti si mama ieu pokona mah ya. Geus aku suka diri. Nah, ka di teh mau ka di mah nya. Terus yang ngaran teh. Ream aing. Da acan duit teh nya. Acan. Geus heula. Untung we acan duitna. Hampura mang euy. Lain hapura-hapura itu tukang kuli saudara gua. Ream aing. Tuh, batur jadi kapokeun matakna atuh. Haget tadi kan geulis mah nya.
Ya semen kursa pulusak nih harareksei kamu. Semoga ayang, ya mah. Lain geus bogaeun ayang haga teka tingali bege atuh lah kamu mah. Aya tip ya. Titip ka dieu keuna tipna.